Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanggo dinten ayeuna ngabahas ngeunaan drama. Naon disebut drama teh? Drama nyaeta carita rekaan dina wangun paguneman atawa dialog para palakuna. Sedengkeun ciri-ciri drama nyaeta kahiji pertelaan palaku, nyaeta anu ngaberendelkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan palaku. Aya oge drama anu henteu make pertelaan palaku. Nu kadua babak jeung adegan. Babak jeung adegan anu ngabagi-bagi karangan drama. Unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan nurutkeun robahna kajadian. Aya drama anu ukur diwangun ku sababak jeung aya oge anu sababaraha babak. Nu katilu candraan. Candraan atawa disebut oge katerangan dina awal babak nerangkeun kaayaan latar suasana, palaku, kajadian jeung sajabana. Anu saterusna paguneman nyaeta kalimah langsung para palaku anu silih tempas. Sedangkan nu terakhir nyaeta prolog jeung epilog. Aya drama anu henteu make prolog jeung epilog. Prolog ditulis dina awal drama. Eusina katerangan ngeunaan lalakon anu disuguhkeun. Ari epilog ditulis dina bagian panutup drama. Eusina ngeunaan kacendekan lalakon jeung nasehat pangarang. Salian ti drama dina sastra Sunda aya deui nu disebut gending karasmin. Naon disebut gending karasmin teh? Gending karasmin nyaeta drama nu pagunemanana ditembangkeun dina wangun opera. Biasana musik pamiripna gamelan anu disaluyukeun jeung kamekaran zaman. Lalaguan anu jadi media dialogna ilaharna pupuh, papantunan atawa kawih jeung kakawihan. Kanggo saterasna loba pisan judul-judul drama Sunda anu ditulis ku pituin pangarang Sunda. Contohna nu kahiji Cahaya Maratan Wajah karangan Yus Rusyana. Nu kadua Tukang Asahan karangan Wahyu Wibisana. Nu katilu Masito karangan Aji Prosidi jeung nu terakhir kaopat Si Kabayak Edi Tarmidi. Seueur pisan salesna para pangarang Sunda nu ngadamel drama-drama Sunda anu kawentar pisan.